Tina bisa musyahadah ningali kana alam malakut ku dua rupa perkara. Hiji goreng kadaharan, hartosna kadaharana teu nu halal, jadi goreng masih ngeunah ge goreng we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun hanca deresan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahdar sareng kedah sieun anjeun aidon deui min adzal khalqi tina milaraan ka makhluk. Fa innahu maka saanyana adzal khalqi eta minas sumumi tetep tina sapalihna pirang-pirang racun al-qatilati anu maehan. Jadi racun yang mematikan. Qala parantos ngadawuh sahal Imam Sahal rahimahullahu taala. Innama hujiba pastina dihalang saha al-khalqu makhluk anil wusuli tina wusul tina nepi wa musyahadatil malakuti jeung ningali alam malakut bisyai'aini ku dua perkara. Su'u ta'mati kahiji goreng kadaharan atawa dibaca su'it ta'mati tegesna jadi badal. Lamun su'u ta'mati eta jadi khobar mubtada mahdhuf ay ahaduhuma su'u ta'mati, dibaca su'u ta'mati mangga, dibaca su'i ta'mati mangga. Laun su'i ta'mati jadi badal, jadi tegesna goreng kadaharan. Baca rapawai ini nakdirkeun ahaduha. Su'u ta'mati kahiji goreng kadaharan. Wa adal khalqi jeung milaraan makhluk. Wa qala sareng ngadawuh ieu Imam Sahal aidon deui. Usuluna ari pirang-pirang asal urang sadaya anu jadi pokok pondasi dasar urang sadaya eta sab'atun 7. Atama suku kahiji cecekelan bi kitabillahi ta'ala kalawan kitab Allah ta'ala. Wal iktida'u sareng anut nurut nuturkeun bisayyidina Rasulillahi kalawan Gusti urang sadaya Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqlul halali jeung ngadahar anu halal. Wa jatinabul ma'asi jeung ngajauhan pirang-pirang maksiat. Wa taubatu jeung tobat wa adaul huquqi jeung nyumponan pirang-pirang hak. Wa kaful ada sareng nyegah pilara. Wa huwa jeung ari kaful adza eta ala nau'aini netepan kana dua rupa. Ahaduhuma ari kahijina nau'ain eta kafu adal jawarihi nyegah milaraan pirang-pirang anggahota tubuh adohiroti anu dohir. Sanihima ari anu kaduana nau'ain eta kaful qalbi nyegah hate amma tina perkara yukhtaru anu dikeretegkeun ieu ma pihi dina qalbu min suizonni nyaeta goreng sangka dinasi ka manusia. Painahu mangka saanyana suuzon eta minas sumumi tina sapalihna pirang-pirang racun al-qatilati anu mematikan. Wala yas'uru jeung henteu nyaho bihi kalawan suuzon saha kulu ahadin saban-saban hiji jalma. Lasiaman sumawona su'adzoni goreng sangka bil auliai ka pirang-pirang wali Allah. Wal ulama jeung pirang-pirang ulama wa hamalatil Qur'ani jeung jalma-jalma anu katalar Al-Qur'an. Wa fi wasiati Sayyidi Ali ibni Wafa sareng eta tetep dina wasiatna Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu taala iyakum ari lapad iyakum. Iyakum mikasieun aranjeun kabeh ka diri-diri aranjeun kabeh ayuhal muriduna hei murid kabeh anu ngaharepkeun usul ka Allah. Antaqau kana yen tumiba aranjeun kabeh fi haqqi ahadin dina hak hiji jalma min aqroni syaihikum
anu tetep tina sapalihna babaturan guru aranjeun kabeh kroni fa inna luhumal auliya'i mangka saenyana dagingna para wali eta samun racun walau lam yu'akhidhukum sanajan henteu nyiksa ieu aulia kabeh ka aranjeun kabeh wa iyakum jeung kudu sieun aranjeun kabeh ka diri-diri aranjeun kabeh summa iyakum saterasna kudu sieun aranjeun kabeh ka diri-diri aranjeun kabeh minal istihanati tina ngahinakeun bigibati ahadin ku ngupat hiji jalma walau lam tablughu sanajan henteu nepi ka si ahad naon tilkal gibatu eta pangupat balahopu balik tasieun aranjeun kabeh min hatina gibah aksaro kalawan langkung seueur mimma tibatan perkara tahopun anu mikasieun aranjeun kabeh iza balagothu di mana-mana nepi ieu gibah ka si ahad fa innahu mangka sanyana ahad eta wallahu geus ngajadikeun wali ka eta si ahad saha Allahu taala Allah taala palam mangka kedah terang anjeun dalika kana itu madkur ya akhi hai dulur kaula wahdar aidon min ada holki anjeun kudu sieun deui tina milaraan makhluk mangka sanyana ari milaraan makhluk teh boh ku ucapan boh ku kalakuan boh ku sikep eta teh tina sawarehna racun anu mematikan dawuhan Imam Sahal rahimahullahu taala pastina dihalang makhluk tina wusul ka Allah tina bisa musyahadah ningali kana alam malakut ku dua rupa perkara hiji goreng kadaharan hartosna kadaharana teu nu halal jadi goreng masih ngeunah ge goreng we ari teu halal mah kadaharan anu haram termasuknya minuman anu haram nu kadua nyaeta milaraan ka makhluk dawuhan Imam Sahal kene ari asal urang sadaya ari anu jadi pokok anu jadi pondasi pikeun urang sadaya 7 rupa hiji eta masuk bi kitabillahi taala cecekelan hartina nyekel pageuh kana kitabullah taala kana keterangan-keterangan anu aya dina kitabullah taala nu kadua anut nurut kana sunah rasul anu katilu barang dahar anu halal anu kaopat ngajauhan pirang-pirang maksiat anu kalima tobat anu kagenep nyumponan pirang-pirang hak kabaju boga hutang bayar boga janji ditepati anu katujuh nyaeta nyegah tina pilara nyegah tina milaraan wa huwa ala nau'aini ari nyegah milaraan teh 2 rupa ahaduhuma kafu adal jawarihi dohiro nu kahiji nyaeta nyegah tina milaraan anggahota anu dohir anggahota tubuh dohir boh nyabokna boh nyiwitna boh neungeulna nu kadua nyaeta nyegah hate tina perkara nu dikeretegkeun dina hate nyaeta goreng sangka ulah goreng sangka hate ka manusa bainahu minas sumil qatilah saanyana goreng sangka ka manusa teh eta ngarupakeun racun anu mematikan jeung henteu nyaho kana goreng sangka hiji jalma oge saurang oge sumawona komo gitu goreng sangka ka para wali ka para ulama ka jalma-jalma anu katalal Al-Qur'an wa wasiati Sayyidi Ali bin Wafa dina wasiatna Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu taala iyyakum ayyuhal muridun kahade anjeun kudu mikarisi mikasieun aranjeun kabeh ka diri-diri aranjeun kabeh hei orang-orang anu mengharap bisa usul ka Allah kudu sieun tumiba aranjeun kabeh dina hak hiji jalma ti kroni guru aranjeun kabeh ti batur-baturna atawa keluargana oge komo
keluarga guru aranjeun kabeh. Mangkasanya na daging-daging na para wali telir ibarat racun anu mematikan. Sanajan henteu nyiksa para wali ka aranjeun kabeh. Wa iyyakum tsumma iyyakum. Jeung anjeun kudu mikarisi mikarempan ka diri-diri aranjeun kabeh. Satuluyna kudu bener-bener mikarempan mikarisi aranjeun kabeh kana diri-diri aranjeun kabeh. Tina ngahinakeun ku cara ngupat hiji jalma sanajan henteu nepi ka eta jalma eta pangupat. Bahkan anjeun kudu sieun tina eta pangupat teh kalawan leuwih sieun. Tibatan sieun anjeun di mana nepi eta pangupat anjeun ka eta hiji jalma. Fa innahu wallahullahu ta'ala. Mangka sanyana eta jalma teh buating dijadikeun wali ku Allah Ta'ala. Fa'alam dalika yahi. Kahade anjeun kudu nyaho he dulur kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.